Ibu, selamat datang. Iya teh siga turun teh. Di tempat tolabul ilmi mah kudu naon jadi ibadah. Alah sana jadi ibadah mah bade bobo mah. Mau diwarna. Mang aku hari teh isin mah konsnes. Uli yang tadi nyata urang teh jalma moal tersebut jalma iman di mana di langit dan di bumi terkecuali kudu luas di asihat dedeha bereha. Hadis musajen ari jalma anu bereha mah nyata qaribun minallah. Qaribun minanas, qaribun minal jannah ba'idu minan jalma nu berehan mah bakal caket ka Gusti hartina jalma nu berehan mah bakal menang rahmat Gusti dipikannya ku Gusti Allah ejen bakal dipikan resep ku jalma anu berehan